Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Dibandingkan jeung umat nu sanes, urang umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Mana nu ngajarikeun urang umat Islam mulia Asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara umat Islam menang balesan cinta Kangjeng Nabi Muhammad. Nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad, gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku hebat-hebatna cinta Rasulullah ka umatna, sampaikan Rasulullah nujuju meneng kene upami emut ka umat akhir zaman Rasul sok nangis ku cinta-cintana ka urang. Rindu Rasulullah teh hoyong pendak jeung umatna akhir zaman. Kacinta Rasulullah ka umatna diabadikeun dina hiji hadis. Anu mana ieu hadis ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis. Seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ieu ulama sahih sadayana. Saha ieu ulama penulis hadis teh? Jenenganana Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi. Anu terkenal panggilanana Imam Muslim. Pokoknya hadis rawahu Muslim sahih. Kumaha saur Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi? Saur Imam Muslim, kaula nguping ti guru kaula. Saha guruna teh? Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Amar bin Haris. Amar bin Haris nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Sayyid Bakar As-Saudah. Sayyid Bakar As-Saudah nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Syekh Abdurrahman bin Jubair. Abdurrahman bin Jubair nyarios, kaula nguping ti guru kaula. Saha? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As nyarios, kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu disebatkeun sanad. Guru nguping ti guru, guru ti guruna, guruna ti guruna, guruna ti guruna, akhirnya berpusat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu pentingna urang ngabogaan sanad. Pentingna urang ngabogaan guru. Moal ujug-ujug jadi ustad, moal ujug-ujug jadi ustazah, moal ujug-ujug jadi kiai, lamun teu ngabogaan sanad kailmuan. Saha? Guru. Di mana? Di pasantren. Mantak muliana santri teh ngabogaan guru ai santri teh elmuna teh ujug-ujug sabab menang narima ti guru. Nah di mana? Di pasantren. Ye kemuliaan santri aya naon ya biar anu ngaguak di mana eta masjid mana aya kegiatan sanes. Oh, sudah ayat 2 tabligh akbar teh. Rewas. Ya pentingna ngabogaan gur. Makana guguri ngahaja disebutkeun guruna ieu cek guruna akhir berpusat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Makana Ibnu Syihab Adz-Dzuhri komentar tegas. Lamun ngaguru teh kudu ka jalma nu boga gur. Ngaguru teh ka jalma nu jelas masantrenna, nu jelas guruna, supaya aya nu mempertanggungjawabkeun ka ilmuanana. Makana cenah lamun aya ngajarkeun ilmu ka urang tanya, sumulana rijalakum. Saha guru anjeun? Di mana masantren anjeun? Supaya nu mempertanggungjawabkeun ka ilmuanana. Sabab hati-hati jangan jaga akidah. Saur Ibnu Syihab Adz-Dzuhri, in kana min ahli sunnah fanakhudhu wa in kana min ahli bid'ah fanatruku. Lamun aya guru anjeun ti golongan ahli sunnah wal jamaah tarima, lamun ti luar eta tolak.
jangan jaga aki supaya ulah kabawa kusakaba kaba panen loba nu pake dangdanan ulama dangdanan kiai asup ke lemur-lemur bari urang teu apal ti mana masantren ti mana guruna dikhawatirkeun sieun nyimpang tina ajaran guru-guru urang anu mayoritas leres deh mudah-mudahan sing kuat iman istiqomah urang sadayana amin sing kuat tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban. Kumaha saur Amr bin As radhiyallahu anhu, saur Amr bin As kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macakeun ayat nu sok dibaca ku Nabi Ibrahim. Mana ayatna? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lamun anjeun taat ka kami, maka anjeun sarua jeung golongan kami. Tapi lamun anjeun maksiat, sayaktosna Allah Maha Pengampun, Maha Mikanyaah. Terus Rasulullah macakeun deui ayat nu sok dibaca ku Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, pamila Gusti ieu nyiksa ka ieu jelema, mangga Gusti siksa. Sabab ieu jelema nu disiksa ku Gusti hamba Gusti keneh. Tapi saupemna Gusti ngahampura kana kalepatanana. Sayaktosna Gusti Maha Gagah, Maha Bijaksana. Terus katingali ku Amr bin As wa rafa'a yadayhi las sama, Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit. Ka kuping ku Amr bin As Rasulullah lambaina bergetar, Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati, ya Allah umat abdi umat abdi, ya Allah umat abdi umat abdi. Ketika Rasulullah manggil umatna, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yakulla, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasul memanggil-manggil umatnya. Allah terela ningali Rasulna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhabila Muhammad salhu ma yubkhi. Jibril samperkeun Rasul kaula, tanyakeun naon sababna nangis. Jibril mayun ke Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul kaget disumpikan malaikat Jibril, alaikassalam ya malaikat ya Rabbi. Jibril, aya parentah naon? Teu aya parentah naon Gusti, abdi bade naros bae. Naon sababna anjeun nangis? Rasul nyarios, ya malaikat Rabbi, ishtaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Kaula nangis keur inget ka umat kaula. Jibril mayun ka Allah deui. Saur Jibril, Gusti ya Allah ya Rabbi, Rasulullah teh nangis keur inget ka umatna. Kumaha saur Allah? Jibril, hibur supaya leungit ka sedihna. Kumaha hiburna Gusti? Wartoskeun ka anjeunana, kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diesian ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo anjeunana. Jibril mayun ka Rasulullah. Saur Rasul aya naon deui Jibril? Allah ngawartoskeun, Gusti, Allah nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo salira. Tos ulah nangis deui. Apakah Rasulullah nangis berhenti? Tidak. Rasulullah ketawa bahagia? Tidak. Justru Rasulullah malah naros ke malaikat Jibril, kaifa bi ummati. Jibril, kumaha jang umat kaula? Kaula yakin, kaula percaya Allah nyadiakeun ribuan istana surga jang kaula, dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo kaula. Ayeuna kaula naros, kumaha jang umat kaula? Eta cintana Rasulullah ka urang. Tetap merhatikan urang umatna. Rela melupakan ribuan istana surga. Sababina hate sareng emutan Rasulullah aya urang nu jadi umatna. Pernah teh cinta urang ka Rasulullah model gitu. Keur ngeunah digawe di kebon, keur macul, keur ngored, reureuh heula 2 menit inget ka Rasulullah, hayang maca sholawat heula. Pernah teu? Licik. Urang mah licik. Sampai saputing sabaraha kali maca sholawat ka Nabi? Teu kaetang? Ibu teu kaetang? Masya Allah, hebat. Tapi teu kahitung eta.
mudah-mudahan Allah ngahampurakan ngabarohong nyari sholat sih eta maca sholawat. Alhamdulillah dengan can pernah gitu orang keur geunah we digawe ngadadak eureun kunaon eureun emuteulah ka Rasulullah hayang ngaos sholawat teh tilu wangsulan. Eta cinta hebat gitu. Subhanallah. Jibril mayun deui ka Allah, ya Allah ya Rabbi, Rasulullah teh tetap nangis, malah naroskeun kumaha jang umatna. Allah ngawaler langsung, inna sanurudhika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, iya waleran ti Allah, Allah ridho kasalira, Allah mikarido karena perkara nu dipikarido ku salira. Oke, Allah moal khilaf ka umat salira. Ketika menang jaminan ti Allah, Allah moal mau pohokeun umatna, nembe Rasulullah liren nangis nyarios ka malaikat Jibril, idzan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula nu asup ka neraka. Tingali Rasulullah cintana ka urang. Teu rela cenah lamun aya umatna asup ka neraka. Atuh wajarlah datang muludan diagungkeun, muludanana datang Rajab diagungkeun, Isra Mi'rajna leres teu. Kadang-kadang datang Muharram diperingati hijrah Nabi, leres teu. Jangan buktikan rasa cinta dedeh urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makana datangna ibu bapak para santri papemuda bapak-bapak kadarieu jauh di jujuk anggang di teang ti bumina masing-masing. Temikirkan rasa capek ngalengkah, temikirkan ngareina diuk bujur geus 2 jam nyengsol ka ditu nyengsol ka dieu. Tapi tetap ibu bertahan, para santri bertahan, insyaallah sing jadi bukti yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, sing jadi saksi di poe kiamah di payunan Allah jeung Rasulna. Ieu taneuh nu ditincak dicalikan ku sabab urang keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu, insyaallah bakal jadi saksi di payunan Rasulullah cinta ka dedeuh urang sing dibales ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, jadi modalna eta cinta urang ka Kangjeng Nabi. Leres teu? Sok sanajan sebagian kecil umat Islam anu masih kena nganggap rajaban muludan teh bid'ah, nya ai perayaanana mah bid'ah teh aya ti nabina. Nabi can pernah ngarayakeun besar-besaran rajaban, nyewa tenda, nyewa panggung, sound system, atuh can aya di zaman Nabi. Tukang sound ge can aya. Ai peringatanana aya peringatanana mah. Beda gitu asep peringatan jeung perayaan, atuh beda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Iya model naon perayaan dirayakeun. Nu teu aya diayakeun, tadina teh aya tenda, diayakeun tenda, teh aya panggung, diayakeun panggung, da bubar gerajaban dibongkar, da ieu teh jalan. Leres teh? Di zaman Nabi aya kikian can aya. Ngan jerona ieu perayaan aya peringat. Naon peringatan teh asep aya nu diinget-inget saha Kangjeng. Naon nu diinget-ingetna Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi. Sedengkeun aing nginget-nginget Isra Mi'raj kumaca ge teu naon niat ngagungkeun kana Isra Mi'raj Nabi. Contoh cek imam beres salat Isya ka makmum beres wiridan ngadua, hei jamaah ulah kabaliknya baturan kuring 10 menit jadi Pak Imaran. Aya naon Kiai? Abdi rek macakeun sejarah tarikh Isra Mi'raj Nabi, urang niat ngagungkeun kana Isra Mi'raj Nabi. Beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi eta peringatan. Alhamdulillah. Teu kudu riweuh ngakutan tenda ka jero masjid keheureun-heureun. Eta peringatan. Sedengkeun nyaritakeun di Isrokeun di Mi'rajkeun Nabi nu ti payun nyarioskeun nu ngalamanana. Ketika uih Isra Mi'raj, Nabi nyarioskeun di payunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di payunan putrina Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sehingga menjadikan ujian berat yang Abu Bakar Siddiq begitu nguping wartos Rasulullah wengi tadi tos ngapung di Isrokeun di Mi'rajkeun, tapi sama sekali Abu Bakar Siddiq teu kagoda ku setan
Keimanan jeung hatena Abu Bakar Siddiq begitu istiqomah kuat keimananana. Begitu nyarios Rasulullah beres nyaritakeun pengalaman Isra Mi'raj, kumaha surah Abu Bakar Siddiq, saddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau ceritakan, aku yakin, aku iman apa yang kau alami malam tadi. Nu pangheulana iman kana Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Beda jeung Abu Jahal. Hari Abu Jahal mah yakin terpercaya nah sabab daya imanan sampai ka ngetes ka Rasulullah, lamun bener anjeun peuting geus ngapung, coba sampean anjeun nu katuhu angkat, diangkat ku Rasulullah, hiji deui nu kenca suku angkat, bareng angkatna saur Rasulullah atuh bareng diangkatna kuring ragrag. Pan Abu Jahal mah teu yakinin, malah nyeungseurikeun, boro-boro ngapung ka langit, ngangkat dua suku ge teu bisa. Wajarlah Abu Jahal ngomong gitu, dah kafir teh aya imanan. Makana aya ancaman sing saja jalma nu teu iman, nu teu yakin kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ka Abi Jahlin sawa, maka eta sarua jeung Abu Jahal. Naudzubillah min. Yakin urang iman kana Isra Mi'raj Nabi. Ruh jeung jasadna. Jawab. Ruh jeung jasadna sanes? Oh, siga nu ragu geuning. Nabi Isra Mi'raj ka langit ka-7 Sidratul Muntaha lulus mustawa sampai mayun ka Allah, ruh sareng jasadna sanes? Hei, ieu kamarana iman ieu. Ruh jeung jasadna apa ruhna wungkul? Ruh wa jasadi. Ruh jeung jasadna. Atuh lamun ruhna wungkul berangkat ngimpi ngaranna. Sedangkan ai jalmi teh komplit ruh jeung jas. Makana dina Quran subhanalladzi asra bi'abdihi, seorang hamba manusia yang komplit ruh dan jasadnya. Sana subhanalladzi asra bi ruhihi bi'abdihi, abdun hamba yang hidup komplit ruh dan jasad. Kok bisa Asep? Memang Nabi geus boga pesawat, kapal jangapung encan. Geuning eta bisa terbang sabab Isra Mi'raj Nabi sanes kahoyong Nabi, tapi kahoyong Gusti. Atuh lamun tos nyarios kahoyong Allah, tong ngaisrokeun ngami'rajkeun Nabi, Allah nyiptakeun dunia gampileun. Leres. Kun fayakun. Kecil, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, nangtungkeun langit teu kudu make tihang. Kun fayakun. Hayang ngahias langit sore-sore beres hujan, brai raat hujan, panon poe bijil pelentung di langit indah berwarna-warni. Naon namina? Pelangi. Gampileun Allah mah. Leres teh. Kun fayakun. Coba diudah ku akal, lain ku iman, ningali pelangi. Kumaha ngecetna, merek naon eta halus warna teh. Lamun mikirkeun cet kudu mikirkeun estegerna, nepi teu ka langit, koasna sagede kumaha. Enggeus bae makana ini ningali pelangi teh emut kanu nyiptakeunana kasaha ka Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Iman eta iman ningali pelangi, buset. Eta jelema can rajaban can nu geus rajaban mah ningali ciptaan Allah lain buset. Subhanallah, ningali pemandangan pegunungan begitu indah di Garut. Subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pemandangan begitu indah. Hasil rajaban eta teh nu kitu teh. Imana nambah. Pemuda nongkrong di jalan sore-sore, aya awewe liwat. Make training calana ngepres meni nyita. Bujur demplon. Kumaha ceuk pemuda nu nongkrong balik ke rajaban. Subhanallah, ciptaan Allah. Lila ingat sadar, astagfirullah.
kuduna gitu. Ya iya, pandangan pertama gak dosa sebab gak disengaja. Nongkrong di jalan panor keur molotot bujur liwat pante dihaja set subhanallah astagfirullah kuduna kitu ya malain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar anjir goblok aya nu kitu aya pamisna kitu henteu oh henteu ningali dadamalan Allah teh subha maka lamun diudag ku akal wungkul moal ngarti kana Isra Mi'raj sabab kejadian Isra Mi'raj Nabi mah kudu make iman heul iman kana dadamelan Gusti Allah eta lamun iman narima akal ge nalima moal ruksa kok Nabi bisa terbang ya sampai langit 1 lalu sampai langit ke-7 kok bisa cek iman bisa sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkatkeun nyaeta Gusti Allah lain kohyong sorangan tapi kahoyong Gusti Allah lamun geus nyarita iman kahayang Allah akal nyambung oh iya sebab Allah maha segala-galanya leres pamisna ingat kasih Abu Barok boga rambutan cek misna yang ngirim rambutan ka Cikampek ingat kasih Abu Barok rambutan dibalatakeun di tengah imah diasupkeun kana karung kabeneran dina jendela panto imah pamisna aya sireum keur baris nu hiji luncat kana rambutan kaasupkeun kana karung pamisna berangkat jam 6 mawa rambutan jam 6 isuk perjalanan 4 jam Garut Cikampek 6 7 8 8 10 jam 10 nepi ka Cikampek ka imah si Asep jeung si Asep pamisna di dieu ge loba rambutan mah bawa deui balik ka Garut pamisna balik deui 4 jam deui 10, 11, 12, hiji, 2 jam 2 nepi ka imahna karung rambutan dibuka talina diburulukeun deui di imah pamisna ye sireum neungeus milu ti Cikampek tina rambutan luncat kana tembok naik kana jendela panggih deui jeung babaturanna anu keur baris ti isuk cek babaturanna aya ka mana wae cek sireum aing ti Cikampek cek babaturanna gelo bisa lempang ke Cikampek di mana? Cikampek teh jauh. Boro-boro sia lempang ke Cikampek kaluar timah pamisna paeh katincak sia. Teu percayaeun eta babaturan sireum, tapi yakin teu. Sireum 4 jam bisa bolak-balik Garut Cikampek, Cikampek Garut. Yakin teu? Yakin teu? Ruhna wungkul apa jeung jasadna? Kok bisa? Sabab lain kahayang sireum, kahayang pamis ka Cikampekna. Naik rambutan sireum ieu mah nu dibahas lain misna sireumna naik rambut misna naik taki mobil gitu pira ku misna naik rambutan sireum naik mobil sanu rek nepi ka imah aing pamisna yakin teu lamun iman geus narima akal ge narim sabab ka Cikampek lain kahayang sireum tapi kahayang pamisna kahayang mobil jadi lamun iman narima logika narima bisa Rasulullah ruh dan jasadnya berangkat sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkatkeun nyaeta Gusti Allah mobil cenah mana Nabi Isra Mi'raj make mobil Gusti Allah Isra Mi'raj Nabi sanes kahoyong nyalira tapi kahoyong Gusti Allah kahoyong Gusti Allah makana diawali ayatna ku make tasbih eta teh nandakeun bahwa kejadian anu dicaritakeun dina surah Al-Isra awal eta adalah pada melan Gusti Allah subhanallah ismun bima'na tasbih maha suci Allah subhanallah alladzi asra bi 'abdihi laila anu tos ngaberangkatkeun hambana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sampailah ka Sidratil Muntaha ilal mustawa iman anu kahiji kudu dikuatan sugan mudah-mudahan Allah ngajaga ngaraksa ngaistiqomahkeun iman Islam urang amin tetap kudu dijaga insya Allah
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah mika dedeh mika cinta ka umatna tanpa batas. Maksudna tanpa batas. Sanes kerju meneng keneh bae Rasulullah di dunia, mungkin di akhirat Rasulullah ngantos umatna nyata urang. Ketika jalma-jalma minta pertolongan di poe mahsyar, sabab pertolongan, pintu-pintu pertolongan Allah di poe mahsyar ditutup sadayana ku Allah. Mung hiji nu dibuka lawang panto pertolongan di poe mahsyar, yaitu lewat pintu syafaatul uzma Nabi Muhammad. Bringsa kabeh jalma datang ka Nabi Adam, cek Nabi Adam aya naon kadarieu nyunkeun syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula izin ku Allah pernah nyieun kakhilapan sehingga kaula diturunkeun ti surga ka dunia. Kaula di dunia taubat ratusan tahun hayang menang pangampura ti Allah. Ulah menta syafaah ka kaula. Kaula izin ku Allah. Mending datangan itu Nabi Nuh ngabring ka payuna Nabi Nuh. Sami jawaban Nabi Nuh, hampura ulah menta syafaah ka kaula. Kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula izin ku Allah. Kaula dakwah ratusan tahun di dunia. Lain dulur, lain baraya, lain tatangga, marilu Islam, marilu iman jeung kaula. Tapi ternyata kaula nu dakwahna anak kaula nu ngalawanna. Kaula nu dakwahna anak kaula anu nolak. Saha? Kanan. Sampai datang teguran ti Allah banjir bandang. Cek Nabi Nuh, izin saud Nabi Nuh. Ulah menta syafaah ka kaula. Mending itu datangan Nabi Ibrahim. Mayun ka Nabi Ibrahim sadena jawabanna sami cek Nabi Ibrahim hampura. Kaula kita bisa nyafaatan araranjeun, kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Kaula izin ku Allah di dunia pernah teu jujur. Teu jujur ku naon? Bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan. Puting-puting eta patung nu leutik diancur-ancurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngadat. Ye saha nu ngancurkeun patung-patung nu leutik? Kaula dirinya teu jujur. Pak, nu ngancurkeun patung nu leutik itu patung nu panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Pernah ngabohong? Izin ku Allah. Mending datangan itu Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sami, hampura kaula ge teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Waktu di dunia kaula pernah nyieun kahilapan. Kahilapan naon? Kaula pernah maehan. Maehan saha? Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Izin kaula ku Allah. Mending datangan itu Nabi Isa, ngabring ka Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sarua, hampura kaula gitu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Isa? Kaula ke di dunia aya sebagian jelema anu nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Aitos kami ka mana minta syafaah? Saud Nabi Isa, tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta? Hiji-hijina hamba Allah nu disucikeun ku Allah, hamba Allah nu dimuliakeun ku Allah. Salela hirupna eta jalma can pernah ngabohong, jujur bae, can pernah dosa, can pernah maksiat, sabab dijaga diraksa ku Allah. Saeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul nuju sujud digugahkeun ku Allah. Irfa ra'sak, gugah, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngangkatkeun wajahna, neme widi ka Allah. Ya Rabbi, widian abdi kanggo nyumponan janji abdi. Janji ka saha? Ka umat-umat abdi. Janji naon? Abdi bade nyafaatan Gusti. Kumaha Rasulullah? Isfa, ayo syafaatan. Rasul ngadeg di mahsyar bari gegerewekan ummati, ummati, ummati. Kuring yakin ya nu hadir ayeuna di dieu rela tebih-tebih ti bumina masing-masing, ti pasantren masing-masing, datang ke ieu tempat bari cangkel teu dirasa, pegel teu dirasa, capek teu dirasa, lapar teu dirasa, gara-gara cinta ka Nabi. Maka ieu wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu engke bakal aya di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah.
Syafaatan abdi sadayana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang penak sareng Nabi. Disitulah balasan cinta sejati kita. Jujur ibu jeung bapak para santri ka dia gara-gara cinta ka Nabi. Leres teh? Lamun teu cinta ka Nabi da meninggalna di imah ieu teh. Da cek nafsu mah mending di imah. Memeh berangkat perang dina hate cinta jeung nafsu. Cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab berajaban. Cek nafsu tiris mending cicing di imah. Cinta ngajawab geun bae tiris ge boga jaket. Nafsu ngahalangan di sinetron rame. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh kuring panggih. Bener? Nafsu ngahalangan deui, ih capek karak balik digawe. Mending reureuh di imah. Cinta ngajawab, geun bae capek oge, bari rajaban, bari reureuh. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, ih lapar. Mending di imah, lapar tinggal ka dapur. Cinta ngajawab, geun bae lapar oge, sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Cinta. Nafsu ngahalangan deui, cicing di imah tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab, geun bae tunduh oge, bari rajaban, bari sare. Bisa anu sare, teruskeun bae, teu naon. Sok. Teraskeun, lajengkeun. Ulah kaganggu ku ucapan kuring. Sabab kuring husnudon. Nu kerajaban ngadon sare berarti niatna dua. Ti imah niat tolab ilmu nu kahiji, nu kadua niat ngapalkeun sare. Di imah mah hese apalna. Di pengajian mah gampil. Dug sak beres. Terang-terang doa we terakhir. Ku babaturan dari toel aja geus beres duanya. Ih meni asa tereh ngaji teh. Waktu da manehna mah sare ti mimiti datang. Batur mah nu nyaring bujur geus nyengsol ka ditu nyengsol ka dieu pegel mehna mah dugsak. Teu sawias. Sabab sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Amin. Tak di akhirat engke dikumpulkeun ganjaran tina pangajian, ya kunaon dah dirungkul. Cek malaikat sare wae sih mah. Lajengkeun aja. Kuring mah resep lamun kuring ceramah nu hadir sadayana sarare. Resep kuring mah. Berarti kuring balik teu kanyahoan gitu. Nu penting misna ulah sare eta nu penting. Atuh bahaya. Namun panitia sare kuring balik lengoh tuh babawaan. Leres soalnya trauma pernah terjadi. Kuring ceramah 2 jam, panitia sare balik lengoh, jaba jauh nih, datang ke imah janari tuh babawaan pamajikan mitnah di mana ceramah gening teu moal berkat panitiana molor geus mah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan ti harita jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus ya Allah. Bo cinta kasaha cinta ka Nabi pamit cinta moal ka dia leresna mudah-mudahan cinta orang sadana dibalas ku syafaat Rasulullah karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Wow. Ya iyalah, bukan sekedar ungkapan I love you. Tunggu responnya, you love me. Hasilnya, yap milu. Mimilu bae. I love you, you love me, yap milu. Bahwa palap-lap. Kan cinta we tahun atau asep ay cinta, oh this is the meaning of love. Ti lupa ya ngapalkeun eta.
Ayat lu pendapat hiji cek anak muda, hei apa itu cinta anak muda? Kata anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ka imah kabogoh, ngobrol naga di pipir di kebon di gembrong rengit, hareupeun ti entok ti kotok ti embe balatak teka ambe bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah eta ngaranna cek budak ngora cinta butai. Nyata sadar ya hareupeun tai najis. Nuka dua cinta komentar orang tua. Tanya emak, "Mak, naon ai cinta?" Dijawab ku emak urang, "Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah."